Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu wilujeng patepang deui di Jomantara ngalangkungan wek-wek carita Sunda channel dina pedaran dongeng Sunda. Dina judul Budak Culun bagian anu ka-15. Mitra dangu dina denget ieu kumaha dararamang. Syukur upami daramang mah Mang Asep oge di studio saparakanca ayeuna aya dina Ginanjar kawilujengan, aya dina sehat walafiat. Sareng pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala oge dipaparin kalancaran dina segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Mitra dangu, hatur nuhun anu masih keneh saratia sareng tong hilap disuhunkeun dukunganana, subscribe, like sareng komentar-komentarna gitu tah. Alhamdulillah Mang Asep ayeuna masih direncangan ku rencang anu satia nyata Mang Operator. Sambil ngopi gitu urangnya, sambil ngadangukeun dongeng Sundana gitu. Mangga tong nyang kolong teuing kana waktos urang awitan bae kumaha pedaranana ieu dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-15. Prung kaparayun. Punten ieu Pak Kuwu. Can terang namina ieu. Punten bari naros hari Bapak saha nami gitu, punten pisan ieu. Leres pisannya. Padudung sim abdi hilap ari nami abdi teh anu katelah sastra gitu tah. Panggil we gitu sebat bae nami Pak Sastra gitu. Pak Sastra sumun. Ari ieu juru tulis abdi ieu anu katelah Pak Jamhani gitu tah. Pak Jamhani, mohon. Nanging punten anjeunna teu acan tiasa ngarencangan di dieu nuju sibuk ieu biasa nuju ngadata masyarakat di dieu. Kumargi bade aya acara enjing teh gitu. Kaleresan dina dinten ieu mah nuju rehat ieu. Hatur nuhun. Sareng nyohonkeun dihapunten kumargi kami bade ngaririweuh kitu tah. Itu pok-pokanana padudung anjeunna ajrih pisan. Maklum manehna teh natamu jeung kakarak kadinyana oge. Punten bade naros ka Bapak Sinareng Aki oge Ujang. Di bujeng engkelna bae nah bade aya ka priyoga naon. Sareng anu sakirana tiasa dibantos insyaallah baris dibantos ku kami di dieu. Hatur nuhun Pak Sastra enggal ditaros. Saur padudung anjeunna bari ngarekepkeun silana. Kumargi harita teh aranjeunna kumpulna di Paseban. Kieu tujuan kami ka dieu teh memang aya maksud anu tertentu anu sakirana Pak Sastra tiasa ngabantos kana naon anu pakirareged ku kami kitu tah. Lawantak jauh di jugjug anggang di teang ceuk paripaosna teh kami maksa mujeng ka dieu kumargi kalintang pentingna ieu teh yeuh Pak. Oh gitu, sumun. Sakirana kepentingan kumaha ieu? Tembal Pak Sastra anu jadi kepala desa di Cirahong teh
anjeunna naros tak kieu ieu nanging sateu acana sim abdi nyuhunkeun dihapunten anu kasuhun kumargi ka dieu bade ngarerepot ka pasastra. Ih, eta mah tos kewajiban Bapak tuh. Tos kewajiban di desa gitu tah. Nya tangtosna anu dongkap ke kantor desa, ya tangtosna teh kepentingan sareng kepala desa. Ya pasti insyaallah baris dibantos. Saur pasastra. Oh hatur nuhun. Kieu ieu. Pasastra. Kumargi sim abdi kenging keanehan-keanehan anu memang teu masuk akal. Ke ari keanehan teh keanehan naon? Pasastra ngomong kituna teh anjeunna bari ngerungkeun halisna. Ari Juragan Dudung sanes ngawaler kana perjawaban pasastra malah ngareret ka Aki Samad. Anu direret Surti anjeunana terus nyerios ka pasastra. Ieu punten ieu pasastra. Dongkap ka dieuna teh memang aya urusan anu kalintang pentingna jeung ieu mah punten pisan ka pasastra terutamina sebagai kepala desa di dieu. Ku kami bade dirarepot itu tah pasastra. Oh mangga mohon sok mangga balakakeun we. Caritakeun naon sakirana anu baris dibantos ku pribados anu sakirana tiasa dibantos mah mangga sok tong asa-asa mangga pedar we caritakeun we naon anu baris dipedarkeun di dieu ku sim abdi bade didangukeun mangga. Kituna teh pasastra bari nyandak buku sareng pulpena siga nama naon anu diobrolkeun ku Aki Samad baris dicatet. Ieu Juragan Dudung ieu sabagai dunungan abdi. Anjeunna teh meser tanah di sisi leuweung Cirahong tah. Semohon teras kumaha? Tah ieu. Saminggon anu kalangkung eta tanah kenging meser teh pancan dilongok-longok teh. Nah, tujuan Aki sareng Juragan Dudung ya bade ngalongok ka eta tanah anu tos dipeser teh. Nanging aya kakaget anu luar biasa itu dah pasastra. Itu saur Aki Samad anjeunna bari ngahruk tungkul siga anu seunggah teh ditu nama jeung mangkarunyakeun kana kaayaan Juragan Dudung anu jelas-jelas tos katipu. Ari pasastra malah ngahuleng. Manehna can ngarti naon anu diobrolkeun ku Aki Samad. Teu lila Aki Samad nyambung deui caritaanana. Nah, saterasna dungdeng ngobrol tah di sisi leuweung Cirahong anu ayeuna geus jadi lapangan bola.
aya inisiatif ka dieu lah juragan. Bade maluruh kitu tah maksudna mah. Kin. Ari anu maluruhna teh maksudna maluruh naon? Bade maluruh naon gitu? Ya perkawis tanah teh ha. Itu tah Pak Sastra. Pak Sastra lain ngajawab kalah karutret kanu aya di dinya, terutama nama ka Juragan Dudung. Ari Juragan Dudung nyambungan karena obrolan Aki Samad. Ieu maksudna teh Pak Sastra. Tujuan ka dieu teh hoyong mastikeun jeung hoyong naros nahanya ieu kepemilikan tanah teh urang dieu sareng nahanya aya sangkut pautna jeung anu ngicalna. Oh gitu. Ari urusan eta mah sim abdi teu tiasa ngawaler, teu tiasa ngajawab, kumargi teu acan terang ya jujutanana. Tapi sakirana surat tanah atanapi sertifikat tanahna dicandak, kaleresan dicandak gitu ya, dicandak. Punten kumaha tiasa upami ningali kana eta surat tanah? Oh mangga. Kusiwel Juragan Dudung ngaluarkeun bungkusan dina sakuna. Song dibikeun ka Pak Sastra, gap ditampanan. Terus ku anjeunna eta surat tanah teh dibuka. Ditaliti meuni imet pisan. Diilo dibaca lalaunan. Teu aya anu kaliwat. Mes-mes manehna unggut-unggutan, mes-mes manehna kerung, siga anu heran. Kadang-kadang manehna sok narik napas panjang. Teu lila manehna nutupkeun deui eta surat tanah teh. Samemeh nyarita malah ngahuleng ngarega meneng. Siga aya anu keur dipikiran. Ari anu tiluan maranehna jongjon we ting haruleng teu ngaganggu jeung teu canaros deui kana Pak Sastra. Soalna katingalina siga anu keur ngahuleng. Teu lila Pak Sastra kadenge nyarita ka Juragan Dudung. Kieu Pak punten. Ieu kepemilikan tanah teh anu katelah namina di dieu anu tercantum nyaeta Pak Husnu sareng Ibu Hesti. Oge ahli warisna ngeun hiji-hijina nyaeta Muhammad Nur Hasim si budak culun kitu tah. Anu bade diterus ku sim abdi ari anu ngicalna saha cik. Itu cek Pak Sastra. Oh, sumuhun. Ari nu ngicalna teh namina Damri sareng Samid gitu tah. Atuh puguh we Pak Sastra sebagai kepala desa Cirahong manehna ngagebeg ngarasa kaget
sabab manehna lila neneangan anu ngaran Damri jeung Samid. Manehna leungiteun pitapak bari jeung waktuna anu geus lumayan heubeul. Aya meureunaan kana 10 tahun mah ka ayeuna. Eueuh, Damri Samid itu pok-pokanana ngagerandang lalaunan. Ari Juragan Dudung manehna naros. Punten Pak. Nah, Bapak bet jiga-jiga anu reuwas. Nguping nami Damri sareng Samid. Nah, memang aya hubunganana sareng anu kepemilikan tanah eta anu aya dina surat tanah teh eta, Pak. Itu saur Juragan Dudung manehna ge bangun anu panasaran. Pasastra samemeh ngajawab manehna ngerungkeun halisna heula, teu lila pok nyarita. Ari anu ngaran Damri jeung Samid mah memang sim abdi ge kenal. Jeung tos kasohor eta anu ngaran Damri jeung Samid teh. Sanes sohor ku kabagusanana. Nah, sohor ku kabangoranana. Tukang cecermed, tukang babadog, tukang rarampok, jeung teu saeutik anu tos ngalayang jiwana kitu tah. Anu ngaran Damri sareng Samid teh. Atuh puguh we. Juragan Dudung, Aki Samad, Katut Jang Hasim, manehna ge ngarasa kaget ari ngadenge kitu mah. Baru kitunya Pasastra. Sumuhun. Eueuh geuninganan kitu eta teh Pasastra. Cik sakira-kirana upami kitu mah punten pisan ye. Aki bade naros. Sok mangga bade naros kumaha ye Aki? Upami kitu mah Pasastra janten terang kana kaayaan Damri Katut Samid oge terang panginten kana anu pemilik tanah teh kitu. Atuh kaleresan kanu gaduh ieu tanah atuh terang. Ngeun memang anjeunna asli nama urang soreang. Ngeun anjeunna ngumbara di dieu aya kira-kira meureunaan nembe 3 tahun mah nangging aranjeunna kenging musibah kitu tah. Eueuh, kenging musibah. Sumuhun. Punten ye Pak Lurah, punten Pasastra. Kumaha Jang? Ari kenging musibah nate. Nah, musibah kumaha cik. Hoyong nguping we ya punten ya. Cimabdi ya tos ngaganggu gitu hoyong naros we gitu, hoyong terang. Pok-pokanana Hasim manehna curing hak. Sabab manehna inget kana ngaran indung bapakna nyaeta Husnu jeung Bu Hesti. Tapi manehna encan ngarasa yakin bisi mah aya ngaranna anu sarua kitu ceuk pikirna. Oh kitu, mohon. Ari kenging musibahna tak kieu ieu. Barabat Pasastra sebagai kepala desa Cirahong nyaritakeun lalakon Pak Husnu sareng Ibu Hesti. Katut
Muhammad Nur Hasim teh. Ku pasastra dicaritakeun, dibalakakeun, ditetek teu aya anu kaliwat. Ari juragan dudung katut Aki Samad pon kitu deui Hasim. Aya kadangkala unggut-unggutan, aya oge ngahuleng, aya oge merijeng maranehna ngarasa heran. Ari Hasim manehna ngadak-ngadak. Berbay cipanona merebay. Siga anu kagagas ngadenge lalakon anu dicaritakeun ku pasastra teh nyaeta kepala desa Cirahong. Atuh puguh we pasastra. Manehna ngerasa aneh, terus naros kana Jang Hasim. Ke punten Jang. Nah, bet ngalembereh cipanun kitu. Nah kumaha kitu? Punten ya Kak pasastra. Sebagai kepala desa di dieu nyaeta di kampung Cirahong. Upami nguping kana cariosan pasastra mah. Nah, bet siga lalakon anu ka alaman ku Hasim. Ai kitu naha? Saur pasastra. Manehna olohok bengong. Bari neuteub teu ngiceup-ngiceup kana Jang Hasim siga anu neges-neges. Leres pasastra ngan dukanya kapungkur waktu hari teh abdi kira-kira umur 10 tahunan. Kabayang deui ayeuna Pak. Pun bapa disiksa, dugi ka dipencitna, ibu oge sami, bahkan ibu mah sampai digugusur. Upami telepat mah harita anu nyiksana teh duaan. Hari jalmina mah opatan eta teh. Ngeun duka kamarana anu duaan mah. Tah. Abdi emut deui Pak, abdi dibaregon. Teras abdi dibalangkeun ka jungkrang. Teras abdi teh dikujubar ka Ciliman, angkleng-angklengan. Nya syukur alhamdulillah. Kersaning murahna nu maha kawasa. Abdi teh aya nu nulungannya ieu pisan Aki Samad. Kitu pok-pokanana. Jang Hasim bari manehna carindak-dak. Kagagas jeung inget deui kana lalakon anu geus kaliwat. Atuh puguh we mitra dangu eta pasastra sebagai kepala desa Cirahong. Manehna ge ngaranjug. Kaget leuwih ti kaget. Masya Allah. Ujang, berarti Ujang teh putrana Pak Husnu. Ah, leres. Abdi putrana ngeun hiji-hijina. Ngeun duka Pak Husnu anu aya dina eta surat tanah namina. Duka nu mana? Memang leres Jang Hasim. Bapak teh saleres nama keur maluruh anu ngaranna Damri jeung Samid. Soalna anjeunna teh memang tos ngaleungitkeun nyawa 2 jalma nyaeta pameget sareng istri.
anu katelah Ibu Hesti jeung Bapak Husnu. Ngeun ari murang kalih nama Bapak teu apal kadi-kaditu nama. Itu pok-pokanana pasastra. Anjeunna ge sami rada ngalimba jeung carindak-dak mangkarunyakeun kana nasib Jang Hasim. Ari Juragan Dudung manenangan ukur ngahuleng jeung ngahuleng bae. Pon kitu deui Aki Samad. Ari Aki Samad mah memang manehna saeutik gedena apal kana lalakonna anu kongsi pernah dicaritakeun ku Jang Hasim. Eueuh. Nah kitu kajanteunana nanya pasastra. Teu nyangka abdi mah lamun bakal kieu lalakona. Ya seperti kitu Pak Dudung. Ngeun pikeun abdi ieu sareng jajaran aya syukur nuhunna soalna ieu sigana baris kabuka deui jeung abdi saparakanca ari kieu mah kenging titik terangna pikeun maluruh Damri sareng Samid. Tak ieu Pak Dudung upami tiasa mah ieu sertifikatana simpen we heula di dieu. Kitu oge upami teu kaabotan. Itu jawab pok-pokanana pasastra. Anjeunna bari neuteub ka Juragan Dudung anu keur ngeluk tungkul. Ari kitu mah mangga we atuh. Teu abdi teu ngaraos kaabotan. Bahkan bingah we nu aya. Memang ieu teh kudu diusut tuntas ye pasastra. Kedah diusut salah naon. Abdi tos ngerasa katipu terus terang bae ieu mah yeuh. Tembal Pak Dudung. Aki Samad mairan kana caritaan Juragan Dudung. Leres. Pasastra. Mangga we upami bade disimpen mah. Sareng pamugi we ieu sing enggal kaungkap ieu kana kajantenan saperti kieu. Sumohon. Ari kitu mah. Ngeun deui abdi bade naros kana Jang Hasim. Sumohon Pak, bade naros naon? Waktos harita Jang Hasim na masih kene emut kana jalma anu ngabaregod ujang teras dibalangkeun ka jugrang. Ya asa-asa abdi teh. Ya memang masih kene emut sih emut gitu. Tembal Jang Hasim. Tahu upami kitu. Insyaallah ieu baris dipaluru. Tahu kituna ka Juragan Dudung, Aki Samad, sareng Jang Hasim. Sing sabar we heula ananya. Ieu pikeun bukti. Pikeun nguatkeun bukti ieu sertifikatana wayahna we disimpen di dieu. Mangga. Hatur nuhun pasastra. Parantos ngabantos. Ieu memang pantos kewajiban. Jeung memang urang kudu diusut tuntas ieu teh. Soalna ieu kasebat kriminal. Jeung ieu ngagelapkeun hak anu lain kitu tah. Jawab pasastra. Manehna mere sumanget kana Juragan Dudung, Aki Samad katut Jang Hasim.
Mitra dangu rupina waktosna tos teu nyengkapan deui. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-15. Hatur nuhun dina segala perhatosanana. Sareng nyuhun ke dihapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah ka kupingna oge dina tata cara penyampaianana. Sakali deui Mang Asep nyuhunkeun dihapunten. Mang Asep saparkanca bade amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Cag.